Mapai jalan satapak najugjug ka hiji lemur geus teu karasa capek na sabab aya teang yang aduh eh malah suluh ya malah suluh di mana biasa we perlang keliling ceuna kamari tutup motor tutup motor mah gitu motor naon motor mana on we bebas berarti mah ada sajang ditindikan jeung kali ini halus iya informasi teh tapi nya eta memberen tadi itu ai motor nama di Mang Iwan nih Mang Iwan apa Mang Iwan eta mah eta beureun tadi itu ai cekinan iklan mah tina iklan ade mesin macos jempling banang kali aya nomorna di sing telepon heula orang HP teu aya nomorna ya 08 nya beres nya oh nya aya tah ya Iwan Mang Iwan ya siap bahannya kan belum wayah kamu nggak bisa diatur ya perlu aja nya teh naon ke beureun di telepon heula yeuh Iwan nya tah gitu nya aya jeung beuna nya nuhun kana infona beureuh nya aduh nya itu nya oh ada nya yuk ya yuk siap aduh alhamdulillah nih nya kitu eta informasi motor teh aduh ditanyakeun harga nanti inget lah tina naon bedak mah kewe lembut harga di ditu mah penting mah aya info na we ayeuna mah jong-jong yang motor cenah aduh mama pae jalan satapak atuh dina motor oreunan laguna kudu beda aya ning info jadi telepon heula sukan ayeuna mah rek mulang heula we aduh bagong ting kulina kulit kucing bener lah diasah kurang ayo telepon ya salah telepon ya halo mohon mohon dengan Kang Iwan ya manawa sareng manawi motor ya kene motor sok we ka dieu lah tinggalian ya sae motor mah ngaminyak jika saha manohara pokoknya sae mohon sok diantos ka dieu sok mangga siap ya motor cenah lah lumayan sudah ayo pareng Iwan teh ai kotok teh segalanya mario ampun bau deh Rasul tapes we Mang Ija manawi kumaha Kang lah ya pergi saling katuh yuk saling mangga yuk sok mangga Mang Ija di dieu aduh kieu teh ayo aduh sok saling ka dieu mangga tuh katrawaseun kieu nya alhamdulillah pas budak mola di dieu mah tuh tinggali wah aya kumaha Bang alhamdulillah aduh sok kumaha pusaka segala di dieu nya aya komplit tuh lotek aya udud aya loba bubar sih kan aya acara mah iya teh pugu nya kumaha tadi nelpon kapan tadi teh nya arek nemuguhkeun motor motor ieu mah nya ih dukai motor mah nu mana kumaha sih kata teh motor teh halus tuh tinggal tah ieu barangna halus geus dicobaan ka Bandung kontek itu di Garut mawa domba Garut bikangna balah mah geus geunaheun motor mah iya teh motor teh jempling sorana halus geus jempling ka cida batur mah soya kosok tah ieu mah jempling aduh halus pokona Mang Ija mah anjakal meuli motor ieu sok cobaan jing cobaan mah ai suratan biasa aya aduh surat kaleng surat segala aya tah aduh tah suratan BPKB benar STNK aya pokona sok rek kumaha eta waduh komplit sabaraha sugan lah era pada ke Mang Ija ieu mah kope 2,5 juta 2,5 juta nya da motor mah alus eta mah gagah mah hanjaka kena meuli setum Mang Ija mah ya enak ya atuh geus silakan ngaminya alus kena ieu kalabatan manohara alus lagi sok ieu nya kumaha ta 2,5 juta atuh ulah sakitu teuing
Geus we ku 2000 lah. Wah bisa 2000 mah ya da ban kali Kali. sebleker alus ngenyot juga si besot Leker mah nyot. Mana gali? Aya nama berenang lah. Langsung nya jadi lah. hijab ke bawah Ah, so nampil. ya nampi artosna nyalakeun parangna Nah, gitu. Dihitung eta. percaya ka Mang Ija mah Lah, nya atuh aya gitu mah. percaya ka Mang Ija mah Ya gitu banyak. tuh tinggal di motorna Jalan, ayo. Ayo tanya. Aduh. Mangkat ya bisa keburu hujan ah. balik itu euy balik sia katipu sia geus lakeun antep Lumayan sakieu ya aduh. Mira Awas ya. Hiruk-hiruk motor teh. Ini starter, starter lagi nang. Tuh hurung. Iya Pak, Iya gerak, aduh. naon Mang Ija Ain, dia heula. Kumaha ieu motor teh? Tadi sada geuning. jadi sada kumaha maksudna di Mang Ija Nah, ieu kan tadi sieu tadi sada geus mos. jadi sada kumaha sok itu alus kurang dipake ban galing Mang Ija dua nana Ya. starter aya tah Aya mesin jempling kok jempling ya kumaha. sok kira jempling eta teh urang mah teh salah-salah teuing Jadi jempling teh. kieu Modar motor teh hitam jempling teh. naon atuh Ampun, aing. puas katipu urang katipu sia katipu buka ieu urang mah kayak ari ieu duduitan euy si goblok teh Mang Ija tuh duduitan si aduh Mang Ija rek untung kalah buntung ampun lah ieu Padulit teuing aing. Nah, Ieu tadi pasuk. ini parah nih.